Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi. Calana hideung nu mantak kuari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh turunan Maulana Hasanuddin. Ya dia mah make pakaian pangsi hideung. Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya mah aya aya jelema anu macem-macem tinju ku nya mah. Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Leuleuh maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede. Ji, mantap si kiai make gelang bahar. Nah, eta sing ada ngadukun berarti. Orang lamun ulah neule sepihak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Khalifah lamun di negara bersyariat, sultan, amir, presiden, raja lamun di luar negara syariat. Sebuah negara digambarkan okos kapal ku Kangjeng Nabi, di mana-mana kapal ieu nahodana jitu maka penumpangna bakal tentrem adem. Di mana-mana nahodana oleng, gulak gilek luak leok, atuh penumpangna mabok araruta gering. Cara ngalempangkeun kapal nage sing hade lantaran puguh rute jeung jalan. Ketika sadaek-daek ngalempangkeun kapal engke bisa nabrak karang. Lamun geus nabrak karang kapal bocor. Lamun geus bocor lain nahodana anu ringsek. Kabeh penumpang koit. Maka supaya ngeunaheun ieu lempangna negara, Al-Qur'anul Karim nu dijelaskeun ku pidawuh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijma'keun ku para ulama ngajadi sababaraha syarat. Iyalah nuku urang erek dibahas. Lantaran di negara teh ieu masyarakatna beda-beda, fluktuatif, berbagai golongan jeung kalangan. Aya nu kalangan ekonomi, aya nu kalangan siasah berpolitik, aya nu kalangan budaya, aya nu kalangan petani, aya kalangan bahari perlautan, aya nu kalangan pergajahan, permonyetan, perhewanan, perleuweungan, aya anu kaum buruh, aya kaum santri, aya kaum LLD. LLD teh artina luntang lantung. Sedangkan di negara tersebut kabeh ngabutuhkeun perlindungan, rojongan jang supaya lempang ieu negara
ketika kaum buruh hayang lempang kudu aya menteri perburuhan jang anu nangani tentang kelangsungan jeung kemunduran anak kaum buruh. Pertanian kudu aya menteri pertanian jang kelangsungan maju mundurna tentang pertanian. Perikanan kudu aya menteri perikanan. Perbesian menteri perbesian. Perbatuan kudu dibuat ku ari menteri batu cincin supaya aya perlindungan. Iji sing hade besi batu sambarangan batu dijieun cincin, uguh batu koral dijieun cincin, ieu geus penyelewengan. Laporkeun ke menteri perbatuan, uguh batu bangkong dijieun cincin kunyana. Iyalah penipuan-penipuan. Sadaek-daek bae ngahargakeun batu cincin deui. Aju kunyana teu dijelaskeun asli jeung sintetisna. Atawa ieu plastik, maka perlu jang panyalindungan masyarakat. Sebab loba nu ngeluh meuli batu 300.000 herang ternyata horeng plastik. Hanas teu nyangu poe eta pake meuli batu plastik. Nah kamana nyana berlindungna kan hese. Maka kudu aya menteri perbatu cincinan. Usulkeun kablusukan ka ditu. Dan berbagai-bagai tentang nu dibutuhkeun jang berlindung masyarakat supaya melaju dengan pasti. Maka teu meunang sabarangan yen seorang Imamul A'zam, pemimpin nomor 1 diurang RI 1, maju mundurna negara tergantung kumaha manehanan. Ketika dipimpin ku Pak Karno terasa jelema menjadi palalinter berpolitik. Ketika dipimpin ku Pak Harto terasa pembangunan tisuklak tiseklok walaupun urang teu jauh jero-jeroanana. Apakah urang ngahutangkeun apa boga hutang? Beres Pak Harto langsung Habibie caroplok negara. Beres Habibie Ibu Mega aset dijualan. Pimpin ku Gus Dur marhaba unggal lembur. Pimpin ku SBY kamari ieu teu jelas arah ka mana jeung kumahana. Kuari dipimpin ku belusukan gorong-gorong kuari lesang ku lesang-lesangna berikut ujung nu buleudna teh naon ngaranna hah nu buleudna teh para dicai naon ngaranna gorong-gorong nate tah nu tina semen bisna dicoplok-coplokkeun punya supaya lancar. Tah ieu pabingpi lantaran diurang mah lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila berlambang burung Garuda dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia kita membuat negara NKRI. Dek dirobah kurang wajar asal sanggup ente.
urang dek dirubah nggak jadi negara Islam atau mangga bahaya kabehan mah ketika saware hayang saware henteu bagi dua tuh ketika saware 2/3 mung 1/3 hayang bagi 3 emang roti main bagi-bagi baik tetep kudu dipertahankan kesatuan Republik Indonesia itu lain sembarangan menang ngahijikeun bangsa Indonesia dengan berpatokan nuku urang diaji terus Bhinneka Tunggal Ika lain lalagaan. Ialah negara Republik Indonesia lain berdasarkan syariat tapi berdasarkan demokrasi. Dirasakan ku urang demokrasi teh alhamdulillah nu sugih makin ngeunaheun nu susah makin acak-acakan nu gagah makin uncang-uncang nu lemah makin kadedet. Dirasakan kurang di tengah-tengah hiruk pikukna negara dedengean ti kaler ti kudiul macem-macem dirasakan ku bangsa Indonesia di jerona ternyata horenganan kurang aya keadilan pihak pemerintah terhadap rakyat maka moal eren-eren demo terus. Tinggal ditanyakan benaon si permasalahan anak wallahu a'lam bishawab naon meureun nu dimasalahkeun sebab naon sebab kula mah santri mah teh boga masalah boga duit 100 juta ge goda teuing rarasan deukeur ka mana boga duit 100 juta ge ai batur mah boga duit 100 juta teh lah tuh 100 juta mah ceuhil tuh santri mah boga duit 100 juta nggak geter nggak geter sih ini di kampana boga duit 100 juta apa kawin deh begitu jelema teh aya nu boga duit 10.000 gede nu boga duit 1 juta gede aya nu boga duit 10 juta gede aya nu 100 juta gede tergantung kumaha kelasna aya nu boga 1 triliun asa leutik kuari lamun Burijal Bakri boga duit 100 triliun leutiknya nama sebab hutangna hutang emang uang atuh ngeunaan urang mah geus geunaheun biasa naik motor berkoan mantep deres berkoan rem kurang rem seserian keneh nabrak kotok seuri keneh bae urang tah bandingkeun jeung Burijal emang kumaha kitu nya puyeng pusing emang kumaha lain lalawara deretan kaitan anu aya hubunganana ejeung nu di Jawa teh naon karang lapindo eta hutangna beuh mantap kadena kula bae keluar eta aduh keluar ti mati imah aing mah. Ingat negara Indonesia lain negara syariat negara demokrasi cuman mayoritas baheula 90% Islam 10% hanya kafir babagi Kristen Katolik Buddha Konghucu Hindu jeung agama lain karenanya berkembang biak terus urang ge sarua berkembang biak persentasena kuarin nyana naik menjadi 20% urang jadi 80%. Nu 80% lain lalagaan kuantitas loba. Lain lalagaan loba jasa. Sakabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang. Loba jasa teh sakitu ge. Kuarin nu sok salat. Tina 80% bagi 2 nu sok salat jeung nu teu sok salat berarti 40%. 40% teh salat, 40% salat. Nu 40% nu pinter. Lalakon salatna nu nyaho kana syarat jeung rukuna
20%, nu 20% teh. Nu 20% nu nyaho syarat rukunan, nu husu jeung nu teu husu. Salah ieu persentasena beuki leutik wae. Leutik tah, leubatna ke Islam ke ciut lain lalaga. Tah di negara urang sanajan negara demokrasi tetapi disebutna demokrasi terpimpin henteu murni. Sanajan di urang demokrasi teu bisa diakurkeun jeung di Amerika. Sebab di urang demokrasina mayoritas Islam. Organisasi Islam lah anu milter karena kelanjutan negara. NU terutama nu jadi rujukan negara setelah Bahsul Masail mendominasi NU, terus laporkeun kekurangan negara dibahas, jadilah rujukan. Geus geuraheun aya filter. Tetapi saat ieu dek dimurnikeun demokrasi, hayang demokrasi murni cara Amerika leuwih parah. Sakieu ge urang aya filter, sakieu terpimpin komo mun dimurnikeun, maka Gubernur Jokowi Jakarta nyana tetap hayang demokrasi murni. Ulah aya hahalangna naon cek yen pokona demokrasi selama tidak itu bertentangan dengan undang-undang, silakan saja. Pakai jilbab ulah, pakai sempak ulah, enggak menurut gitu hiburan silakan, selama itu diganggu kos gitulah Jokowi Ahok tata kos itu seneng atau teu seneng terserah, keberadaanana seperti kos gitu, kemajuanana politik jeung perekonomianna can karuhan, tapi kebok-brokan mah geus jelas. Seneng urang atuh teruskeun, henteu seneng atuh urang nu naikeun atuh urang nu nurunkeun mentak naon, ngomong mah heueuh oge, praktekna buase. Ieu mah keur carita keberadaan negara urang kos kitulah kaayaanana. Teu bisa sumput salindung, mabok diperbolehkan ku Ahok mah atuh teh mah senang-senang masing-masing, cek tandek naon make kudu di ilegal legalkan. Teu nyahonya na di Indonesia mayoritas Islam, tapi kos kitulah kayana ini bukan negara syariat ceknya. Judi silakan, nu matak marak deui ku ari judi, masyaallah, lain di Jakarta bae, ternyata koplok di Pasar Kemis muncul kembali. Ya Allah, eta si koprok udang deui. Nyana ge ngomong eta si koprok, eta hulu-huluna teh naon ngaranna nu kituna? Ngaranna naon sih paman nyaho aing mah teu. Nyana ge ngomong terima kasih Hok, cek nyana. Nah ieu terasa ku urang ku harisan teh urang mabok makin menjadi-jadi. Zina makin menjadi-jadi, judi makin menjadi-jadi, sebab nyana dek ngamurnikeun demokrasi. Betah orang hirup di negara demokrasi model kieu terus kan henteu betah atuh berpikir urang nu ngeusian di negara urang, jalain negara nu lurah lain nu camat lain nu si blusukan nu urang betah teruskeun, teu betah robah urang. Baik merubah negara atas nama demokrasi dengan syariat atau merubah undang-undang mantak naon. Mulailah orang hayangin DPR atau nurada bener kiai lah dieun kurang si kiai awasianya nitip aing negara aing ya aing milisia guys pokoknya penting bener sia ngajalankeun nagarana awas ya oke barangnya jadi DPR boro-boro ngapa bener negara jandelana temuka jandela mobil goblok jasa nyana liwat ditutupkan jandela henek jasa orang sia sia kuaing di bodem sia kuaing iyalah seputar negara orang gua sekarang ya. Orang dek ditipkeun ka saha deui DPR geus eueuhan ku urang dipercaya
lurah asal geus jadi lurah bae lain ngurusan masyarakat ngurusan dirina bae ka Karawang ka Subang kitu keneh Pak Camat kitu keneh Bupati ieu kabeh geus henteu aya kesempatan ngaji naon teh nu ngahalangan ka ngaji jabatan berarti jabatan membawa laknat naon nu ngahalangan kana embung ngaji kekayaan mawa laknat naon ieu nu matak embung ngaji oh kagagahan mawa laknat kuari nyana ongkang-ongkang asa aing jadi pejabat asa aing gagah asa aing hebat sakedeung deui sia mun geus modar dilegleg sia ujian aku kuburan kutitipkan kuburan kepadamu legleg tah para negarawan risak kerisak geus aing hayang nyaksian engke di akhirat kumaha coba hulunya na aing geus dititipkeun ka DPR teu becus sarua jeung kutitipkan kabupatenku kepadamu wahai Bupati untuk kelanjutan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang aku sudah bersikeras membelamu wahai Bupati tetapi kenapa engkau nongkrong saja begitu pula aku titipkan provinsiku kepadamu Tut tapi ternyata begini keadaannya dan kutitipkan negaraku kepadamu blusukan apa hasilmu setelah beberapa bulan ini aku sedang menunggu kelanjutan politik aku sedang menunggu kelanjutan perekonomian perbudayaan peragamaan dan lain sebagainya ternyata per detik ini engkau hanya main-main saja akan kuambil kembali tudungmu kenongmu yang ada Garuda ntar kupacokin sama elu nah iya maksudnya orang sadar pek teh orang hirup di negara demokrasi sok atur sesuai dengan aturan anak kabeh karasa kurang iya urang rakyat asa ku urang teh asa aya pamimpin nah kos gitulah terek ngarobah nggak jadi negara syariat angel tamah tebusan lagi kudu nyawa tamah tetapi bae laksanakeun ieu nah di mana sih kekurangan nana ieu negara datang ka mandeg kos kieu pengusaha kuari tiarap kamari mah tiarap ge ngoser kuari mah teu bisa ngoser acan tuh ente seserian ke jalan pengusaha paling rugi aing rugi cenah dagang sabaraha duit aduh rugi 500.000 rugi 500.000 mata mah dihitutan bos gitu batur mah kuari lantaran boga pabrik sementara ieu perekonomian teu jalan nyokot duit negara kapan eta teh 100 T kemudian mandeg kuari ieu telempang per bulan harus bayar ke bank berapa untuk negara lamun 3 bulan sabaraha sementara produksi teu jalan dolar can jelas 13 persekian ieu can jelas ekspor imporna ndek kumaha coba maka kualitas geus dikarencengan gunyan bos geus diasup-asupkeun bajuna ka dieu tiket geus maleuli nyana bos mau kemana ngulang mudik emang kenapa ulah nggak usah tanya lu ah gua ngoser tahu lu ngoser inilah sebuah negara maka kuari di dieu urang dek jaritakeun tentang persyaratan memilih pemimpin persyaratan jadi pemimpin orang yang bagaimanakah yang layak menjadi pemimpin di sebuah negara Masya Allah kurang kumaha sebenarnya mah ya urang mengkaji tentang kenegaraan syaratul imam kaunuhu
syaratna jadi presiden, syarat jadi raja, syarat jadi khalifah ayat 10. Masya Allah. Coba ayat Imamul Azam RI 1, pemimpin nomor 1. Ayat imam biasa, di bawah Imamul A'zam ialah menteri, gubernur, bupati, camat, lurah sampai ka eta pamimpin urang 10. Kahiji kaunuhum musliman, ayana presiden kudu beragama Islam. Presiden kudu agama Islam, gubernur kudu agama Islam, bupati kudu agama Islam, camat kudu beragama Islam, lurah kudu beragama Islam. Muslim ulah kafir sanajan nurek diurusna loba kafir tetap pemimpin mah kudu muslimah. Numendak Jakarta hiji tadoraka orang Jakarta milih pemimpin Ahok. Salah orang Jakarta kena jangan marimpin marilih nama. Ketika harita musyawarah ai praktek salah satu kiai mau diceritakan kukula kiai nangarana. Ceknya ini kan bukan negara Islam, ini mah negara demokrasi. Yang penting kan walaupun siapapun pemimpinnya akan melaksanakan undang-undang yang telah disepakati oleh dewan. Maka dengan demikian dia mah hanya cuma sekedar memimpin pelaksanaannya undang-undang. Eta meureun geus seubeuh teuing eta kumaha teh ngomong kos kitu teh. Wallahu a'lam bissawab. Saajana kiai ulah hayang nyaho sia mah budak letik sama. Ngadenge atuh gua lagi jadi deket atuh Tangerang Jakarta mah deket. Geus sepakat organisasi Islam termasuk Jakarta datang malah pemimpin age ka kadieu ka imah minta doana. Menggebu nyana teh adek berjuang akan kitu naon ngaranna tidak akan memilih kepada yang kafir ngan sakali doang ngomongna kaditu kalina suaraan malah di tayangan geuh barang jol muncul deui ganti mobil eta tah wawatek di urang teh kos kitu. Watak di urang kos. Masya Allah. Nomor kahiji syarat seorang pemimpin teh kudu beragama Islam. Liyuraiya maslahatal Islam wal muslimin, supayanya melaksanakan untuk kemaslahatan Islam jeung kemaslahatan umat muslimin. Maka pala tasyhud tauliyatu kafir, tesah memimpinna kafir walau ala kafirin, walaupun untuk orang kafir deui. Andai kata loba orang kafir tetap nu jadi pemimpin kudu muslim bae. Geus mulai di urang gugur hiji tah gubernur ieu keur daerah urang Pulau Jawa encan di luar Kalimantan misalnya, Sulawesi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Gitunya aya sabaraha bupati non muslim, sabaraha gubernur non muslim terketahui kuari. Di mayoritas Kristen pasti lain muslim, di mayoritas Hindu pasti lain muslim, Bali misal dan lain-lain sebagainya. Tetap kudu muslim pemimpin. Nomor kahiji syarat Imamul Azam kudu beragama Islam.
sebab anu paling loyal mah agama mah Islam, anu paling ngeunaheun mah agama mah Islam, anu paling tidak kaku mah agama mah Islam. Lamun aya jelema anu menyatakan bahwa Islam kaku, can nyaho ka jejerona Islam. Islam mah makin luhur agamana, makin tasawuf, makin loyal. Ulah dianggap tasawuf makin kaku, justru tasawuf makin babari jelema jeung tasawuf, jeung ahli tasawuf mah. Makin indah, serba meunang bangunna jeung ahli tasawuf mah. Lamun urang cicingna bareng jeung ahli fikih bangun serba kaku, tapi lamun bareng jeung ahli tasawuf bangun serba meunang. Kok bisa kos gitu sih? Gitulah Islam ngatur. Ai kitu mah berarti bertentangan, teu bertentangan, hanya jelema nu kurang mendalami ilmu Islam bae anu tegeug. Kurang ngeunaheun tegeug. Contoh, jelema nu ngaharamkeun speaker jeung Islam bae ge anti sasalaman. Tegeug kan kos kitu nanaonan. Giliran mah dibere duit ku anti speaker ditarima. Ku nu make speaker ditarima, sasalaman mah embung. Ai sia ku boloon-boloon teh sih. Tegeug ngaranna. Nah, kaku eta kos kitu. Islam mah teu kaku, makin tasawuf makin teu kaku. Urang lamun neuleuh sosok Gus Dur, sosok manusia supi eta teh. Ja supi mah engke ge loba macem-macem. Nu qadiriyah kumaha, nu naksabandiyah kumaha, qadiriyah naksabandiyah kumaha, tijaniyah. Dideuleuh ku urang potongan sosokna. Potongan-potonganana jeung gaya-gayana urang bakal nganyahokeun. Utsmaniyah kos kumaha, Syadziliyah bakalna kos kumaha, Ghazaliyah kos kumaha, Rumi misalna kos kumaha, Pansuriyah kos kumaha, bakal kanyahoan ku urang gaya-gayana kabeh supi. Apa bertentangan lu ieu jeung henteu? Satu, ketika geus ma'rifatullah moal aya perbedaan. Zahir bisa bae perbedaan. Nuantak tenang-tenang bae, ahli sufi mah kalem bae, Gus Dur biasa bae. Henteu dirobah, Gusna teu dirobah kiaina, sanajan tilok bage kopea. Tapi nu lain sufi udeng-udeng lah gede, robah. Kuari jadi bajingan, kamari make udeng-udeng, kuari udeng-udengna tetap dipake, masih kena disebut bajingan. Gus Dur henteu, naon? Ada sesuatu di benak hati. Anu teluntur walaupun dibawa kemana baik, istilahna tetap baik, cai laut dibawa kemana asin baik. Robah kumaha mal bisa, memang geus berkarakter asin baik. Kos gitulah urang mah sosok sufi teh hanya di pondok pesantren, neuleuhna model Abuya, neuleuhna model Syekh Asnawi, neuleuhna teh urang teh nyaos sosok sufi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu kazamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi. Calana hideung nu mantak kuari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh turunan Maulana Hasanuddin. Ente mah make pakaian pangsi hideung. Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya mah aya jelema anu macem-macem tinju ku nya mah. Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Leuleuh maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede. Ji, mantap geus aya kiai make gelang bahar. Nah, eta sing ada ngadukun berarti. Urang lamun neuleuh sepihak, dileuleuh ku urang. Sosok-sosok ahli sufi internasional, kumaha Syekh Junaidil Baghdadi, kumaha Syekh Abu Bakar Shibli, kumaha deui kitu Rumi, kumaha deui Pansuri, kumaha deui dan lain-lain sebagainya. Sosok-sosok ahli Allah beki ngeunaheun ke kabelah dituna gejeura. Beki tasawuf, beki bebasan. Sebab lawan geus menjaga hati. Urang guari tokoh ketua Thariqah Indonesia Habib Lutfi. Urang lamun kapanggih jeung Habib Lutfi di bandara moal pajar tokoh Thariqah, make kaos mercek, make lepis, bukna dibeureumman. Da kumaha coba? Hayu. Ieu na jaket kulit dikadiekeun. Beh, El Pacino mah eleh. Tapi tetep bae Habib Lutfi diboro.
oleh seluruh masyarakat, seluruh manusia. Nu resep lu teresep sabodoannya nama. Sia teresep ka aing pek bae, sia resep ka aing mah kieu bae. Abi bluti. Ndek kumaha kitu bae jalma mah. Kunaon eta? Teroba aya di dieuna. Aya Allahan. Urang mah neuleu wali teh asana meureunana nu make jubah ngambai ka handap. Udung-udungna segede Vespa. Aduh ieu ngangsar ka handap. Boleh-boleh bae sih eta sosok wali nu mana kan gitu. Jadi kuari urang lamun neuleu gambar wali songo aya nu salah sebenarnya mah. Henteu kabeh make udeng-udeng. Lamun urang neuleuan bacaan coba ge sosok wali-wali songo. Emang kabeh make udeng-udeng? Henteu. Sunan Kalijaga mah teu make udeng-udeng nya nama. Kadang teu make kopiah, make iket nya nama terus mamawana mama suling bae. Ye, nu mantek di lembur besi anu mama suling. Iya keren ya, kercarita ahli Allah aya jalur-jalurna. Ketika negara dicekal ku ahli Allah, beki luas, ngan tegas. Waya payahan wae tetep teu kaluar ti lepiki ngan nyanana ngeunaheun mawakna ka urang. Kos kitulah ieu nomor kahiji musliman. Nomor kedua syarat jadi presiden, raja, khalifah, mukallafah. Tapi ya orang lamun nyaritakeun presiden mungkin kurang pas lantaran ieu mah keur carita khalifah. Tetapi karena mayoritas Islam di urang anggaplah presiden teh setengaheun khalifah. Setengah lah. Jadi berarti tetap make aturan ieu. Hiji muslim. Memang aya aturanna di Indonesia teu meunang presiden agamana lain Islam teu bisa di urang. Mantap kamari diragukeun ge Jokowi teh muslim apa henteu? Nyana teh Islam apa lain sih nu sabenerna Jokowi? Ceuk sawareh lain Islam, ceuk sawareh Islam, ceuk sawareh lain, ceuk sawareh Islam. Kajen teh mah urang mah teu nyaho urang lembur atuh. Teu nyaho Jokowi urang mana, Islam jeung lainna urang mana. Pas salat dampalna ngacung. Berarti kan tilok salat. Aya nu ka kula ngomong langsung mah terang-terangan langsung ka kula ngomong Pak Kiai, waduh itu mah Jokowi salat duhanya cek jana rajin bener, tahajudnya luar biasa. Orang bilang dia itu bukan muslim, waduh dia mah duhanya luar biasa. Kukula didengekeun wae ya senek milih kiai apa milih presiden sih ka aing ngomong-ngomong kos gitu ya. Maksudna mah nyana dek ngajak abeh kula milih nyana. Teu bisa. Aing moal kajian ku moal malingana. Sebab teu dibere duit pan aing. Aduh, getol jasa cek kada teh. Ngan aya sok keras ka diri sorangan. Meme dijawab ku kula. Eta pejabat, udah datang ka imah pejabat kelas atas teras atas. Hirup keneh ku ari ge. Wakrab jeung kula. Kula mah sok keras ka diri sorangan. Cek hate. Boro-boro sapangkat nyana aing ge nu di imah bae salat duha kadang-kadang henteu. Cek hate aing meme ngajawab sia aing heula ieu. Kadang-kadang aing ge henteu salat duha. Ih aing bae nu di imah bae salat duha istiqomah pop istiqomah hese. Komonyana aing lain suuzon lain. Tapi dirasakan ku aing emang kumaha eta salat duha. Beuh, coba ge pedagang bae di urang, tukang karung aya nu istiqomah salat duhana. Tapi dituna. Iya deui nyana. Babu, ngan percaya teu percaya. Nyana ngomong budak-budak kagak aing teu percaya setik. Aing ge eungap salat duha teh aing ge eungap. Atuh komo nyana. Kitu bae. Ye can pugu cenah. Nyana mah nyana atuh kiai kiai nyaho aing ge. Aing bae ye anu sok nitahan salat duha kadang-kadang henteu. Eta ngomong hebat-hebatkeun salat duha bohong.
aing mau wani jajaban bohong. Oh, aing barengkeun jeung nya sabulan bae. Coba nya salat duha tante. Buat teh lohor ge henteu. Cekna salat kumaha meureun. Teu aing mah teu percaya. Bejakeun ka pejabat anu datang ka imah aing teu percaya. Jatuh lain keur ieu ge geus keur ieu mah geus hareupeun nya gagah percaya. Kagak percaya. Geus ngukur kula ngomong langsung di hareupeun nya. Enggak percaya saya kalau dia rajin salat duhanya. Kok bisa begitu? Ya, saya kan terus-terusan. Bohong. Nyana ngalamun bae digitukeun. Bohong. Salat yang 5 juga tahu. Emang kenapa? Kan ada tandanya orang yang sering ibadah mah, ada sinar alif. Nah, geus mulai nyana bingungeun. Di jidat itu ada sinar alif, ada sinar ba, ada sinar jim. Itu yang mengetahui hanya orang-orang tertentu. Orang yang walaupun bagaimana rudinnya, tetapi dia istiqomah ibadahnya, ada sinar alif di sini. Kayak apa? Itulah yang susah. Ntar gua tabok lo. Cek yana aing teh nyahoan meureun boro-boro pejabat kiai ge kanyahoan sebab sinar alif, sinar ba, sinar jim aya di dieu. Jelema kajen teuing kuku mage nu sok tahajud maca kanyahoan bae aya sinaran di tarangna. Kumaha cenah kieu kos PKS lain. Tama angel nganyahokeun ka dinya mah angel. Geus pokona mah bere nyaho lah aing moga mah. Ke besi sia nyieun alif ka di dieu. Eta mah lamun urang geus nyaho kana sirrul asrar. Teu kudu loba omong ya kanyahoan. Kanyahoan jelema nu mantak kanyahoan. Oh iya berarti sering hudang ti peuting. Kanyahoan mah ge kanyahoan. Nu mana tuh itu tuh. Pan hideung hudang ti peuting nonton bola. Ya oh, bangsa banget bola kabeh. Teu kanyahoan ada bang teu kanyahoan dulu mun teu dibere jawa kos kitu mah saliru. Batur. Mantak kajen teuing make kaos, kajen teuing make baju biasa sebab eta mah zahir aya sinar di moal salir. Wow, tuh tetep bae. Kos dongeng di kapal tadi kapal. Aya jelema make jubah di kapal, make samping, make celana, make kopea, bun, make safari. Aya jelema rudin jasa. Rudin aja rudin deui. Ngobrol tadi tengah-tengah negara raya teh ngobrol teh kamu dari mana kan Nurudin teh di tengah-tengah negara raya teh kiai segala ustad santri meureunna eta mah grup pejabat teu ka mana meureun dan naik kapal cai bener-bener ilu jeung kontingen moal sareta ka jeneng. Nah ditanya kamu dari mana? Oh saya mencerak orang mah dari anu. Oh iya. Oh kamu berarti kamu masih apa namanya bangsaan? Iya. Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Suka ngaji? Jarang. Ngaji ya. Sekian tadi nasihat tata. Kudu mah ke sapari teh pejabat. Kalau kamu bangsa Indonesia ngaji, sekian yang bagus banyak kiai ini yang saya bawa nih kiai ini. Nanti kalau udah ke pulang lagi ini ngaji ya sama kiai ini pesantrennya anu kiai ini. Oh iya sekian teh gitu. Kamu udah bisa nggak belum baca Quran? Ya dikit-dikit mah bisa. Kalau lancar mah enggak. Harus lancar. Ini hafizul Quran yang ini nih. Yang ini hafizul Quran nih. Yang ini Yuri nih yang ini. Yang ini mah Juhri nih yang ini mah. Nyana guys. Oh iya geus kikituan bae tah. Dinasehatan nu area dininya tah rakyat Indonesia di kapal terutama eta tah Nurudin teh kieu bae. Kamu belum pernah belajar nyantren ya? Belum saya mah. Nyantren ya nanti ya. Kalau nggak ada modal nanti bilang sama bapak. Ya, punggung terus bae dinasehatan. Teu kebel kapal oleng. Kiai, oh ada apa ini? Ada apa ya? Nu tadi hafizul Qur'annya sarua. Ada apa ini? Kabeh eta mah Nurudin ge we cicing. Kok mau pejabat nu pakai safari? Wah, rasanya mati kita nih. Tapi Nurudin mah ge terus. Wah, oleng makin menjadi kapal. Oleng makin menjadi. Wah, pohara jasa. Tapi nya nama diuk bae Nurudin mah. Karena geus pohara jasa bakal ti kelebuk.
didatangan tak kuno tadi nganasehatan, kumat kamu diam aja, saya kan nggak bisa baca Quran ceknya, makanya saya diam aja. Situ kan hafizul Quran, kok oleng sih situ? Mulai nyemes guys dah. Situ yang talar Quran kok situ yang oleng, situ tadi yang ngomong-ngomong pesantren kok di situ yang bingung. Saya mah kurang pati bisa baca Quran, saya mah nggak pernah nyantren, tapi saya tenang aja sebab di hati saya ada Allah. Kabeh kaget, oleh makin menjadi-jadi. Wah be kalau riuk-riuknya mah tenang, malah nggak rokok, tolol. Sial jasa nggak rokok jana, pan nyen greget eta, nyen greget tuh tadi pejabatnya lu ngerokok lagi. Ini saat kritis begini ngerokok, siapa tahu ceknya ngerokok jadi doa. Pan pikir geten bae eta, pikir geten bae terus lantaran nyana kaderna tenang, akhirnya terus datang ka nyarana kabeh. Coba ini kita supaya nahoda nage datang, coba bagaimana? Oh, ternyata Quran bukan sekedar ditalar, fikih bukan sekedar dijelaskan. Ternyata agama-agama jangan cuma sampai di bibir saja, sampaikanlah di kolbu. Dengan sampainya ke kolbu, Allah nur ilahi ada di kolbu, mati hidup ada di kekuasaan Allah. Tenang aja sih. Bukan gitu, kami nggak mau mati. Walaupun nggak mau mati, ya mati aja. Ceknya na asana ieu menurudin orang Jakarta bayanya. Asana Tanjung Priok kajian hukum aja. Wah mati aja, lu nggak usah susah deh. Lantaran kebingungan minta cobalah berdoa. Kiai aja yang berdoanya, yang udah hafal doanya banyak. Saya kan bodoh, lantaran oleng jadi saya nggak bisa doa, lupa doa semua. Yang hafizul Quran dia minta aja coba berdoa tuh. Atau di situ yang talar Quran nggak usah doa. Quran itu adalah kalamullah. Baca aja Quran. Lupa saya Quran juga. Dahsatna goyang na ifam. Kapal paroh kabeh doa poho segala poho. Eta mah ongkos urang. Baca Quran bisa, maca ayat kursi bisa, maca naon bisa. Pas bagi pocong. Padahal menjadi auzubillah. Beda setan raja tetep ya cak setan teh kakarak sakieu aing saya geus aan eta poho auzu aya ge hate atuh kok kosbit mah po eta mah deres masih aan kene aja pene mah asana paeh ku pocong nyana. Nah lantaran kabeh geus oleng kakarak caknya nanti ya saya mau berdoa lah minta sama Allah barangkali aja diijabah setelah merokok. Ntar saya merokok dulu belum habis sekian rokoknya. Dikeselin wali mah kos gitu jadilah nggak rokok karena nangis datang tak iya nanti kanan merek kiai bagus gak geter-geter, pejabat geus gak geter-geter, kabeh geus gak geter-geter, negara raya nyana malah neulean merek rokok. Geus beres, fat. Saya doa ya sama Allah ya. Enggak usah diaminin lah sebab situ mah katanya ahli korupsi semua ya. Enggak usah, saya aja sendiri. Saya yang doa, saya yang amin sama Allah. Oh. Teu kadenge ngadoana. Langsung bae bontotna dikalaut ke. Saya titip sama kamu bontot. Ya, laut supaya tentrem, bilangin salam dari saya ya. Loh, barang diasokan tadi. Laut cicing Kiai bontot nak kemana ya? Oh Kiai ini angan bontot tolol tuh coba ya tuh kudu angan bontot di salaman doang itu cicing laut wali teh kos gitu di dialah aya sinar ali, di dialah aya sinar berbagai tingkatan. Jadi ieu mah zahir doang. Nah kos gitulah nu mantak hati-hati. Tetap sanajan kukumaha ge presiden, gubernur, bupati, pejabat
neuleuh nyana ka kiai itu mah teu sieun sebab kiai itu gaing teu sieun sebab kunaon sih geus nyaho sia ge kiai itu komo kiai itu mah proposalna gaya kayaknya di kantor teu sieun tapi si anu mah sieun kunaon dibere tilok dae ngomong sadaekna nyana bae pok aing kumaha sieun nyana ge ye moal didoakeun salamet sia ku aing awas ya emang kumaha kitu ki atuh wali mah manjur awas ya ku aing di akhirat batur ngahiji sia mah moal malaikat ku ditukeun sombong amat keur carita sombong atuh mah tetep bae teu bisa dibohongan jelema anu iman ka Allah sebab roh nati Allah nyana nyahueun ka nu bener jeung nu teu bener ketika nu bener sieun kajen sebrutal-brutal pemerintah sieun ke ahli Allah mah sieun nya nyana ge teh minta doa na ka ahli Allah saya doainnya Pak Kiai saya mau naik lagi ya ini 2 periode jadinya kemarin saya naik lagi doanya Pak Kiai pengen apa Pak Kiai waduh segala nawaran pengen apa eta kos itu tah ieu wali mah hese jadi can karuhan nu make sorbana gede hebat mentak sing hade ka nu make lepis buat teuing eta wali bisi ke barang kapanggih di jalan aya awewe make lepis asana wali ya. iya zat lah ieu cek urang ge atuh sia balen eta bogoh bae eta burung nomor kahiji musliman nomor kadua mukallafan kudu mukallaf lantaran lia-lia amron nasdek marentah urusan berbagai manusia nu tadi teh jang melindungi melangsungkan naon nu bakal aya kamangpaatan di negara tersebut berbagai urusan maka sebagai pemimpin kudu mukallaf jamual beres lamun ieu negara dipimpin ku lain mukallaf budak leutik misalnya jadi presiden moal beres ieu negara lamun dipimpin ku lain mukallaf nu edan misalnya moal beres ieu negara lamun dipimpin ku jelema anu kitu ayan muter negara tuh moal beres tetep kudu mukallaf sebab budak leutik lain jang urusan batur dirina ge urusan nu edan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu ayan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu mantak kudu mukallaf cek Kangjeng Nabi na'udzubillah min imaratis sibyan ngelindung kurang sadaya ka Gusti Allah tina kepemimpinan budak sebab lain kita mimpinnya nama kudu dipimpin 2 nomor katilu huron kudu nu merdeka eueuh di urang mah nun teu merdeka ulah abid sebab abid mah dimiliki ku batur ku sayyidna kudu merdeka urusan merdeka di urang mah kabeh merdeka. Adapun Kangjeng Nabi pernah nyarios isma'u wa ati'u wa in amarra alaikum abdun habasyiun degekeun tuturkeun sanajan nu marentah ka maraneh kabeh abdun habasyiun andai kata seorang abid bangsa Habasyah ieu teh fa mahmulun ala ghairil imamatil uzma ima ditujukan ke pemimpin lain pemimpin agung lain RI 1 cukuplah jang RT cukuplah jang RW andai kata jelema nu daekeun aya ge abid RT jadikeun abid aya ge abid RW jadikeun abid lurah lah ai jang RI 1 tetep teu beunang jadi ulah desa kompet daunkeun hadis ya isma'u atiu wa in amara alaikum abdun habasyiun eta majang kepemimpinan di bawah adapun di atas tetap teu meunang masyaallah
nomor kaopat zakaron kudu lalaki milih presiden temenang cewek, gubernur temenang cewek, bupati temenang cewek, kudu lalaki. Dia tepergoya temakanan mukhalatatir rijal, sebab pemimpin teh nyana ngabogaan wilayah sawilayahnya na. Presiden RT RI 1 nasional, gubernur provinsi, bupati sakabupaten, camat sakecamatan. Ieu kan perlu mukhalatatur rijal, mukhalatatun nas, campur gaul jeung manusia. Ketika anu dibahas tak kudu di kantor, ketika anu dibahas tak kudu di lapangan, ketika anu kudu dibahas tak di masjid, ketika anu kudu dibahas tak di majelis taklim, ialah mukhalatatir rijal, mukhalatatin nas, ngabutuhkan campur gaul. Ketika kudu campur gaul leluasa, teu meunanglah awewe. Sebab ketika aya urusan di masjid, cewek gubernurna sedang hayam. Coba eta kumaha? Mohon maaf pada masyarakat, kali ini maulidan tidak bisa dihadiri oleh Bapak Bupati Ibu kita sebab dia sedang nipas. Ngadengin aja riji Bupati nipas. Tekan tuh bagus. Nyana maksakeun ka masjid haram. Iya sedangkan diurang komo diurang makapan loba jasa kegiatan masjid, ya rajaban, ya maulidan, berbagai-bagai pengajian. Lamun milih pamimpinna awewe maka tesa kudu lalaki. Mentek kadedengekeun bae Kiai di Banten ngomong waktu dek milih atut, Kiai cenah ulah sok sambarangan eta nyurahkeun teu meunang pamimpin awewe. Eta mah teu meunang pamimpin ge salat cak nyana. Aing nagara mah tupan lain salat. Teu dijawab ku kula. Da dijawab. Geus urusanna baca bae kitabna ja Kiai bisa maca kitab. Aya Kiai lagi hirup kene kuari. Sisinun ya sok kula. Barang atut di penjara nyana haju minta hampura iya itu kudu kakulang eta salah naon tuh aing jenteu aing teu salah teu dosa aing tasia jahan meset salah ka aing teu eta masalah ka hadis Kanjeng Nabi kaditu ka Madinah kaditu ka Madinah minta hampurana kaditu ka Madinah sugan bae can datang ka Madinah kapal bitu cek Kanjeng Nabi la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Hadis sahih moal sama sekali bahagia make bahasana ge lan cek budak kodok pasantren mah waktu urang keur narkib lan huruf nasab huruf napi nasab istiqbal pohara eta lan huruf napi nasab istiqbal berarti mau pohara jasa moal nage moal nadi belah ditun moal 5 kilo ti moal pohara jasa berarti moal jasa mantak ngalugotan nage urang keur mimitian ngaji jurumnya ora pisan-pisan ternyata make pisan-pisan ora pisan-pisan beuh jadi usuk urang mah suama sekali namun di Jogja mau suama sekali waduh eta ora pisan-pisan moal bahagia sama sekali masyarakat nu masrakeun urusanana ka awewe mantak Banten setelah dicekel ku awewe kos kieu lah kaayaanan kiai nu ngadukung ka atut di nyanak suari nu geus ngarasakeunana hiji dibere para rusing bae nu mantak teu bare para rusing ge nu merean duit masalahna kadua eta lantaran nyana katulah ku ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui kadekeun bae batur nu teu ngaji urang mah nu ngaji andai kata aya pemilihan umum di mana bae bupati gubernur misalnya presiden aya awewe ulah dipilih haram dieu sah geus urang mah lalaki bae cenah mah lakana kuru kajen kuru ge orang suntik mating ke aduh tah eta sih ada tah nu kamari ngajakan ka atut ieu kudu istighfar minta hampura ka Kangjeng Nabi
kabelah dituna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang. Syarat kahiji agama Islam, syarat kedua mukallaf, syarat katilu merdeka, syarat kaopat awewe. Iya, awewe lalaki tu sia mandekun. Geus sia geus bunga tah. Awewe mah teu meunang. Ya Allah. 5 mujtahidan. Wallahu a'lam.